Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Vika Nurli Taulia ti kelas 11 IPS 4. Ibu bapak guru nu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadayana nu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang sangakeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos marangkeun urang sadaya ti ieu patempatan. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel di ieu patempatan dina kaayaan sehat walafiat. Ibu bapak guru nu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana. Biantara ieu teh judulna nyaeta kabersihan sakola pikeun kanyamanan diajar. Sapertos nu urang sadaya tinggal ayeuna, kabersihan sakola urang sadaya teh kacida kurangna. Sanajan sakola urang sadaya nuju dibangun, urang sadaya kudu tetep kajaga kabersihan, minimal kabersihan kelasna masing-masing. Sapertos dinu hadis riwayat At-Tabrani sareng Hakim, an-nadzafatu minal iman, anu hartina kabersihan sabagian tina iman. Berarti upami urang ngajaga kabersihan, urang kaasup jalma anu beriman anu aya tinu jalanna Allah Subhanahu wa taala. Salian ti eta, manfaat urang ngajaga kabersihan sakola nyaeta pikeun kanyamanan diajar. Urang moal babari kaasupan panyakit sapertos malaria, DBD jeung sajabana. Kasimpulanana, urang sadaya kedah sami-sami ngajaga kabersihan sakola pikeun kanyamanan diajar. Kanyamanan diajar manfaatna pikeun nyerep sagala rupa pelajaran kanggo nu diajar sareng nu ngajar baretah di sakola. Mung sakitu wae biantara nu kusim kuring tiasa dihaturkeun. Mugi-mugi aya manfaatna. Hapunten sagala kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.